bahagialah ada maulid yang di dalamnya ada ilmu yang disampaikan, bahagialah ada maulid yang di dalamnya ada tauhid, keyakinan, sirah nabawi diutarakan. Jangan sampai punah urang ayeuna muludan anak incu urang ge mun urang maot ulah sampai ninggalkeun muludan. Urang ayeuna muludan isuk pageto urang maot anak incu urang ge terus ngahirupkeun muludan. Hayang salamet, hayang bahagia, hayang sentosa, bukan di dunia tapi di akhirat, ingin bersanding dengan makhluk yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu Haji Budoli, kami mamuludan geus di tanggal hiji ngageder beda tangkayeuna teureun-teureun, berarti di sorgana ge paling hebat insyaallah selama ibu taat kasalah. Sekali di kasa kurang bedas kasa. Diberi duit ku salaki sakumaha baik calon ahli surga mah bakal narima alhamdulillah. Kadang-kadang eta aya awewe diberi duit seetik monyong diberi gede monyong, barang dilalenget goreng monyong tadina. Lamun jelema di dunia tapi pi surga geus katempo loyogna tiap akhiratkeun. Kajentin pejabat pengusaha tetep lantaran ieu jelema teh pi surga ku Allah diberi ciri. Pejabat pi surgaeun jabatanana dibawa adil, manehna tara korupsi, manehna mengayomi masyarakat. Eta pejabat anu dicicirian di alam dunia bakal jadi ahli surga. Amin. Nugering boga duit teu boga duit datang ke rumah sakit ditangani, itu adalah ahli medis yang di dunia setelah Allah berikan tanda bahwa si dokter, si perawat, seluruh yang terkait dalam rumah sakit eta teh kabeh bakal ka sorga. Amin Bu. Tapi sebaliknya lamun aya pejabat, ya Allah rakyat nyen KTP geus 3 bulan teh geus anggur leuwih nyen kartu nama kartu keluarga 4 bulan tuh beres-beres. Lamun aya nu kitu awas gerak ku urang toel, pan pejabat eta teh dulur urang, pan pejabat eta teh baraya urang, pan manehna tatangga urang. Peringatkan mereka, bukan benci kita kepada mereka. Mang ulah gitu, ieu amanat ti Allah, rakyat leutik mangarep-ngarep KTP. Jeung naon kitu teh ibu-ibu KTP? Goreng jeung nginjem Bang Emo. Inna lillahi wa inna telah pulang ke rahmatullah. Si malakal KTP dianggeuskeun tapi jeung nyokot duit bank anu riba, bingung. Teu dianggeuskeun emang itu tugas pemerintah, bingung. Profesional saja anggeuskeun bae KTP, urusannya nak dipake naon oge. Tah eta nu ngomong betul nu pinjem duit. Ayo. Iya. Engke bagian guru ngaji, ustaz, kiai geber riba haram, bunga bank haram, bank keliling haram, bank emo haram, itu semua riba. Tidak boleh sok nurut bahagia teu nurut cilaka, geus disampaikan teu boga beban di hadapan Gusti Allah. Puguh manehna ciri orang-orang yang Allah akan berikan rahmat masuk ke dalam surga, wajahnya berseri-seri, sabab di wajahna ayat tapak wuduan, alhamdulillah. Kolbunya pun bercahaya sehingga ada syu'ah, baterai anu nyorot ka wajah. Ahli zikir, ahli tasbih,
ahli ibadah, ahli wudhu, ahli sholawat pasti katempo dina wajahna, walaupun pakaian preman tetap lantaran santri di pondokna ngaji sholat sholawat marhaba, ngaji sholat sholawat marhaba. Santri naik mobil make jaket, make pet, nyoren ransel, make lepis, tetap wajah kasantriana katempo lantaran aya cahaya di wajahna. Ayeuna jelema lain santri juara bulungkeun ngaji teu beuki, salat teu daek, gaya make kokoh almiah, make samping BHS, kaos jerona gambar soang, celana jerona soang, jerona manuk, nyekel tasbih, ngelek Quran, tetap beda beungeutna demek lantaran eueuh cahayaan. Matak cahaya ieu nu urang kudu disiar sebab cahaya nu bakal nuntun urang ke akhirat sehingga selamat asup ka surga. Amin. Ketika Rasul disebut, ketika asma Allah dibaca, ketika nama Rasul diagungkan, maka di situ makanan, minuman, kabeh, Sprite, Aqua, Fanta, roti, segala snack lantaran tadi di marhabaan eta dikadaharan jeung inuman teh aya cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Geus untung nu sok muludan, rugi Wahabi nu tilok daek muludan. Cak manehna jangan muludan, itu bid'ah, bid'ah benyahona si eta mah. Saeutik-eutik bid'ah, saeutik-eutik bid'ah, pas ditanya bid'ah apa yang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah terus harus dimusnahkan. Ai kitu mah beungeut sia ge kudu musnah. Zaman Rasul eueuh beungeut sia. Tidak boleh mahalul qiyam, tidak boleh ya Nabi salam alaik. Buat apa itu? Maulid yang jelas-jelas Allah pun mengagungkan Rasul, mereka larang. Sementara tiap tahun mana ulang tahunan anak tak eta nu ulah. Ieu urang kabehan je, urang lembur leuwih ranji aya eueuh nu sok ulang tahunan anak bedas aya teu moana jelemana. Titah usaha Nur ulah sok ulang tahun anak Nur, mana sih Nur? Apa? Lamun orang di imah orang anu cenah iman, anu cenah Islam, laju aya lilin disenget, laju nyanyi happy birthday to you, kunaon eta pagawean Yahudi aya di tengah imah orang. Eta ulang tahun gitu pagawean Yahudi teu pantes aya di jero imah jelema nu Islam. Meuli lilin dibeli geus aya disenget geus hurung kan kos nu edan eta. Sakurang aya negeri tiup nang kudu disenget. Lilin dibeli geus aya disenget geus hurung geus parem hore. Nanaona happy birthday. Oh iya orang iya tuyulna ya. Islam lain eta. Islam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu Muhammad marhaba sallallahu alaihi marhaba sallallahu
marhaba sallallahu alaihi wasallam. Malaikat turun namun eta nu dibaca, tapi lamun happy birthday tuyul nu datang. Tuyul nage kuring ke stres loba nu nganggur tuyul. Lompat ka imah dia eueuh duitan. Lompat ka imah nu ieu loba angsuran puyang tuyul. Jangan sekali-kali kita bangga dengan pakaian orang-orang kafir, terutama Yahudi anu jelas-jelas Allah hewaun ka Yahudi. Yahudi teh diberi ku Allah kehebatan, diberi ku Gusti Allah kecerdasan, diberi ku Gusti Allah hadirin kehebatan berpikir, mampu mengendalikan ekonomi, mampu menguasai budaya, mampu menguasai segala aspek politik. Eta ku Allah memang disebut di Al-Quran wa anni faddaltukum alal alamin. Nabi Yakub anak incuna nu 12 punten 12 hebat gagah, terus dipertahankan oleh Allah kehebatan, kegagahan, kecerdasan nu dicabut ku Allah hiji naon eta agama di tubuh Yahudi. Maka Yahudi menguasai dunia. Politik mana di dunia anu henteu di bawah naungan Yahudi, ekonomi mana di dunia anu teu dikendalikan ku Yahudi, perang selalu menang, senjata paling mutakhir, mata hebat Yahudi mah, tapi agamana nyimpang. Maka urang umat Islam ulah nuturkeun Yahudi, tuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Hadena ayam muludan ya Allah mun eueuh kumaha anak urang ieu diwauhkeun ka Nabi jeung ka Rasul iraha jak wari mah teu kaburu pan budak ku HP bae. Ngaji di lembur teu daek mondok ka jauh teu betah lantaran beurang penting isuk sore ngoprek-ngoprek ha. Di sekolah HP, di majelis HP, di masjid HP, di musola malah capek ja aya nama setan ge main HP di luhur kuburan ngetik SMS. Rambutna panjang bajuna putih ca penjaga makam, heuy saha eta setan pan main HP di luhur kuburan di jero sinyal. Ai ku HP tah ieu jeung baturna main FF Mobile Legend ML game online Kapten Oleng cokot ku abahna kadis ya mau main HP bae abahna main oray-oraya tajuk mana TikTokan ulah-ulah nu awam nu pinter ge poho di masjid game video call. Urusan-urusan bisnis asup ka masjid, dagang asup ka masjid, jualan asup ka masjid, poho urang terlena hadena ayam maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Diingetan urang ulah marah, dinasehatan urang ulah bendu, sabab lamun lain papada urang saha nu suring nasehatan. Deuk asup ka masjid totalitas hate kalbu ka Allah, teu deun heulan si handphone. Sebab di handphone jaringan-jaringan jeung makhluk bisnis teh, jabatan teh, rekan teh, sahabat teh, barang 10 atau 15 menit fokus heula ka Allah. Teuneun handphone matak naon urang pohoan bae ka masjid ge digantongan bae handphone, pohoan teu dipaehan teu di silent, teu salat aya nu ngebel laguna juragan empang. Kacau salat urang. Tak sholat lain wiridan lain tasbih nu dicekal mararojok tak jamaah di masjid ka tengah bari ngajojor ngabales WA di jero masjid. Eusina bisnis, eusina dagang, eusina organisasi, eusina kepentingan dunia
sedangkan masjid bukan tempat urusan dunia, masjid tempat urusan ibadah pengabdian urang hamba ke Allah subhanahu. Guys, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, mang santri, neng-neng, nugareli, lamun urang dek sholat, simpen heula handphone. Dek mana bae urang misal awewe mau kena geus asup ka masjid, simpen heula handphone. Sok ibu-ibu kami mah lain dek nelpon, terus dek kamera hareup teh ngadangdanan halis. Guys, geus keur ngora bae geus sebuah make up halis di hideungan ngaranna make up, pipi di beureumang bola-bola ngaranna make up, laju ieu bulu mata kalukup mata di sedoan ngaranna make up, bibir di beureumang awewe ngaranna make up, geus kolot ulah sok memek apan. Emang salah ngomong. Tuh. Pakai titik itu leuwih parah. Nu didangdana naon? Kolbu naon? Nu dibersihan lain banget kolbu. Aya ibu-ibu, euy sia keur naon? Aing keur ngabersihan kolbu. Kolbu naon? Kolong buah sia. Duta tadina duit jeung make up 500.000 ayeuna mah aing dak hayang boga bekal jeung akhirat. Ieu musolah bangunan geus kucem. Meuli cet dicetkeun ka musolah. Geura maot eta cet anu dijariahkeun ka musolah bakal nyaangan di kuburan urang. Sabarang miliar nu disiapkan ku ibu jeung ngadangdanan banget make make up tetep bae paling sesaat geulis ge keur make up doang. Faktor usia umur 40 ka luhur 50 kudu nyadar lain wayah ngukur-ngukur halis. Kulit geus peot sanajan make sifat halis pas dikitukeun jadina kos tambang. Pipina geus kariput payah dibedakan kos dodol supaan. Huntu ngadahar kue komo uli kalah benang huntu ilu ka uli. Lempang geus mulai nyiaran tembok. Nempong geus mulai gitu. Tas lempang geus mulai geradangdanan hate lempengkeun ibadah ka Allah sebab moal ka mana deui pasti urang maot. Awewe maot, lalaki nu geulis maot, nu kasep kok mau jore tidak ada tempat yang mampu memberikan kepada kita pencerahan batin supaya orang teh bebenah diri ke Allah mun lain pengajian. Tidak ada tempat yang di tempat itu kita diajak untuk menuju Allah, memperbaiki keadaan, ngabersihan hati, ngabersihan niat, mun lain di tempat muludan. Maka untung ya Allah, urang ke Allah diberi Nabi nu agung, diutus Rasul yang mulia, baginda tercinta Nabi besar Muhammad. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Itba'atsa fihim rasulah, karena Allah geus ngutus ka urang hiji rasul anu agung, diwaukeun ka Allah ku Rasulullah, diwaukeun ka syariat ku Rasulullah, diwaukeun ka kumaha urang ibadah ku Rasulullah. Bahkan hadirin rahimakumullah, di akhirat moal aya hiji-hiji acan umat Rasulullah, ieu nikmat nu gede. Di akhirat tidak akan ada satupun umat Rasul yang tertinggal di
neraka kabeh lamun jelema maot nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah umat Rasul pasti bakal ditulungan ku syafaat Rasulullah. Andaikan guru asup ka neraka lantaran dosana ku keadilan Allah dikanarakakeun beres dosana diangkat lantaran iman ditarik ke surga dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ih hadena muludan ayah pohara di dia tenda labatan nu nikahkeun meriah di luhurna lampu kos toko kopi. Insyaallah panggungna bergema kursi meja alhamdulillah cai katilu aya kabeh we jiji acan. Pokona nu muludan dijamin urang mulud dasarna cinta moal aya nu nyesa di akhirat di neraka kabeh ku syafaat Rasul digiring ka surga. Yakin? Yakin? Kudu yakin. Begitu seluruh umat Rasulullah digiring asup ka surga. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai seluruh Nabi sampai ke Nabi Isa moal wakain masuk ke surga jeung umatna. Mun urang umat Rasul can beres. Aya hiji umat Rasul digiring ku malaikat lain ka surga ka neraka. Katempo ku Nabi Adam. Cak Nabi Adam, ya Muhammad, umat anjeun tuh hiji digiring ku malaikat ka neraka. Maka Rasulullah langsung bergegas nyusul ke eta umat. Inilah pemimpin yang baik. Ketika rakyatnya bermasalah dia tampil, ketika rakyatnya dalam kesulitan dia muncul, ketika rakyatnya butuh dia pun hadir. Itulah pemimpin yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghampiri malaikat. Cak Kanjeng Rasul, kipu malaikat op. Cak malaikat, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau tidak membaca sebuah ayat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun? Kami malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Ini perintah Allah, orang ini harus digiring ke neraka. Akhirnya ayat suara ati'u Muhammadan, malaikat ikuti instruksi Muhammad. Malaikatnya laju kuari kumaha tuksana kuduna ya Muhammad sak Kanjeng Nabi ieu umat kaula urang bawa deui bae katimbangan amal teu bisa cak malaikat ditimbang ge deng-deng bae. Salat minus, puasa minus, ngaji minus, mayar mulut teu lunas, tahajud eueuh, duha eueuh, maca Quran eueuh, aya cak Kanjeng timbang deui bae timbang. Begitu ditimbang ku malaikat hadirin atuh kamakana amalannya seperti timbangan pertama anu bagusna saeutik anu jorena loba otomatis amal jore anu menguasai mendominan kitu timbangan tuh Muhammad katempo ku maneh ieu umat maneh teh amal bagusna saeutik amal jorena saabreg-abreg kumaha cak Kanjeng Rasul ayo timbang deui. Begitu ditimbang Rasulullah mengambil secari kertas di lengan baju beliau. Kemudian Rasulullah nandeng eta kertas di timbangan amal bagus umat beliau. Begitu eta kertas ditendang, maka amal bagus anu loba set amal jorena eleh alhamdulillah. Bukti malaikat sudah tidak bisa mengelak bahwa ini adalah umatku yang berhak masuk ke dalam surga karena amalan baiknya sekarang lebih banyak daripada amalan buruknya. Akhirnya ia jelema nanya, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad. Masya Allah, ana Muhammad. Ya Rasulullah, ari ieu naon kertas anu ku anjeun dikaluarkeun diteuneun dina timbangan amal bagus? Maneh di dunia pernah bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Kau pernah bersolawat kepadaku, kemudian solawat itu aku simpan. Sekarang solawat yang kau baca menjadi pembela dan penolong engkau.
ku sholawat hungkul amal bagus ditambahan atuh komo nya sholawat nya tanaga nya pemikiran nya konsumsi nya kadaharan nya biaya nya waktu yakin bahwa dengan maulid kabeh umat Rasul bakal digiring asup ka jero surga. Ya Rabbal ulah langit mulu dan ibu bu ibu anak ya hayang boga anak anu sukses anu bisa ibadah amin. Kan suksesnya anak itu bukan diukur punya jabatan atau tidak, punya uang atau tidak, punya titel atau tidak. Anak anu sukses eta di hatena aya Allahan teu bisa ibadah tante tak lamun anak bisa ibadah sukses alhamdulillah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wudu anakna, sholat anakna, sukses eta ngaranna kolot ngadidik anak. Nubut habis pikir aya jelema cenah iman tapi ngajicilan anak teh hanya otak hatena kosong. Ayo cek siapa sakola bae lah ulah mondok loba kiai loba ustad ge. Siapa sakola bae cek ayeuna keur kuliah kan kuliah bah. Beres encan bah S1, beres S1, S2 sawah abal loba keneh. S2 beres S3, S3 beres S4 sampai tarariis awak anakna. Namanya begitu panjang dengan embel-embel gelar SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Nu hiji kakana SE sarjana ekonomi, nu hiji deui SEE sarjana ngising bae. Tapi di ansongan Quran bureng teu bisa maca, gagal total walaupun boga titel. Ditempo salatna rukuna sujudna eueuh tumaninahan, gagal tak kolot ngadidik anak walaupun anakna boga gelar. Urang mah hayang lamun maot teh anak ngajarahan ka kuburan urang amin ge. Jujarah kakolot pan lain kos urang setahun sekali kudu nama saminggu sekali poe Jumat. Iya mah setahun sekali kan urang lebaran laju teu khusyuk jarang lagi baju anyar bisi kotor. Malah hayan anak jarah ka kuburan kolot teu kapanggih. Sakadina kak kuburan apa di mana? Nyawa ingin nyiaran. Hari tama di dia ya abah pindah ke BBJ ya. Hei. Hayang amat boga anak wajahnya bersinar ku cai wudu hatena bercahaya lantaran zikir ka Gusti. Adab jeung sopan satun dipake rek berangkat ke mana indungna apaleun sabab anakna izin nyeri ngalahirkeun leungit capek nyusuan teh leungit capek maraban teh leungit kabayar ku akhlak anu bagus di jero imah muka Quran Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tah rahmat di dunia geus karasa ti anak anu bageut ceuk ka hate tiis batur nu kieu nu kitu nu jadi manusia silper
awakna dicoret-coret anu jadi manusia black teu kudu dicoret ya hideung anak manehna di imah tadarus hate tentrem alhamdulillah maraban ge senang mere dahar ge bunga dipenta duit haren malah mun aya teu kudu dipenta dibere bakat ting bunga hate lantaran anakna sukses nyeun tenang ka hate. Ya ka pemuda batur-batur ulah sampai ka bawa-bawa kuari zaman tato aya konter-konter tato kontes tato naudzubillahi min dzalik awak bagus-bagus dicurat-coret wih asa gagah aing preman aeon tato dipake di dada gambar termos di tonggong dispenser. Ieu preman tak isi ulang budak. Petatang peteteng datang ka imah matana beureum sungutna bau mabok. Mata beureum sungut koneng mabok tai budak. Ibu jengkel teu boga anak kos gitu. Di dunia nyelaksak di akhirat leuwih rosa pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karenanya jangan diabaikan perintah-perintah agama. Muru as-sabiyya bis-shalah idza balaga sab'a sinin. Perintah anak titah salat apabila umurnya mulai mencapai 7 tahun. Al-amru bisyai' amrun biwasaili. Merintah kepada satu perkara berarti memerintah kepada apa yang menjadi kelengkapan bagi perkara tersebut. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah merintah sholat. Allah ge marentah nyiar ilmu anu pikeun kesempurnaan sholat. Ilmu wudu, ilmu rukun sholat, ilmu batal sholat, ilmu fatihah, marentah sholat. Di jerona marentah tita nyiar ilmu jeung sholat. Marentah anak tita sholat. Berarti kalau ke wajib ngadidik anak ngawaukeun karena syariat sholat. 7 tahun perintah sholat. Muntarikeun antap 10 tahun rada leuwih keras. Lamun anak usia 10 tahun aya azan berkumandang tadi kasep aya naon mah salat maneh embung mah 10 tahun maneh lamun teu salat disintrek silih kumaha ya salat moal mah salat moal geus tah sia moal mah mangke moal ibuna salat abahna salat anakna salat mantuna salat mamangna bibina wana sarolat eta imah cahayaan mungguh Allah ke bakal babalik ketenangan ka penghunina insya Allah. Hirup hayang tenang salat lo puasa ya we jeung mitoha ya Allah coba mitoha di prank tapi nu sholat tenang masrakeun sadaya-daya ka Gusti Allah ja memang urang ge ngabenang nyiptakeun Gusti heuy dulur kunaon atuh teu daek sholat keneh bae padahal urang dibere kamuliaan ku Allah kurang naon ieu urang kurang naon dibandingkeun jeung makhluk nu sejen sanajan aya manuk cenah murai 150 juta nihil eueuna naonan dibandingkeun jelema tetap muliaan jelema aya malaikat cenah dicipta tina cahaya tetap muliaan jelema tapi kadang-kadang ieu jelema dibere kamuliaan ku Allah tapi teu daek syukur ka Allah deuleu asal kajadian urang punten 1000 kali punten sekedar untuk bahan renungan supaya orang ulah angkuh di hadapan Allah ulah sombong di hadapan Allah ulah ngarasan urang ieu kabeh tanaga awak jeung sajabana dulur urang jeung kotok jawab urang jeung kotok muliaan saha urang jeung kotok muliaan jelema jeung bidatang muliaan jelema tapi tempo dulur bahan bakuna pijalemaan jeung pikotokeun masih berhargaan keneh pikotok kotok tindog sakilo 22.000 jelema tina nutfah ca Quran budak sekolah nyebutna sperma ca urang di Cimani bahasa Inggrisna cipicu
belak-belakan sampai ke harti eta kotok endogna 22.000 sakilo aya nu ngider ka dieu keur promo endog endog ye keur promo 20.000 ibu-ibu gaur aing sakilo aing 2 kilo pi kotokeun endog 20.000 diperebutkeun pi jalemaeun saha nu deuk meuli jelema ngider mawa ember ka lembur penjung aya nu meuli teh moal heuy aya nu meuli teh moal dibere daek tambung boro-boro nu batur nu sorangan ge dicempal gila tah tinu gila nu bau euhagaan jadi karasep gareulis dibere ku Allah aksesoris tubuh nu lengkap diberi pemikiran yang cermat cerdas mampu membedakan mana baik mana salah tapi kunaon atuh teu daek sujud keneh bae angkuh di harapan Allah ngarasa gagah aing mah boga cimande malakal maut teu bisa dikelit aing mah boga cikalong aing mah boga silat dada membusung asapan gagahna deka mana jawara tungtung nama pae sadarkeun hate boleh punya keulinan cimande jeung ngabela agama lain jeung nyombongkeun diri eueuh jalema nu bisa lumpat tina malakal maut lamun geus diparentah ku Gusti Allah kan jawara mah lamun ngobrol eueuh bae lemah buangah we aing mah baheula poe keneh di dieu can aya lampu jalan ge acuh keneh aing mau motor dibegal ku tiluan jadi mau ngapa aing mau jawara lawan ku aing satilu-tiluna nu hiji ngagoler kokoseran aing nu dua aing teh sadar di rumah sakit teu daek ngomong eleh moal jawara carita ka injuk ieu ceng abah mah ieu leuwih ranji bangsa anamui bangsa rumpin moal mahi ka abah abah zaman penjajahan ilu perang ilu pan abah mah teu paeh di mah abah abah mah keur ngawaluku di sawah hayang ngarokok ceng terus rokona aya korekna eueuh eta kumaha abah ayo galedek disambar ku abah galedek make leungeun jeung belum rokok terus kumaha abah atuh rokok tutung abah tutung jawara ge bakal gerak pikiran jero umum bok marah ta moal aya nunggus 50 tahun urang ieu aya nunggus 60 tahun berarti geus karolot mata ulah asa ngora bae ulah asa gagah bae kabeh geus kalalandor bapak-bapak kahayang mau gedenya punya hayang nyandung yah cak ibu-ibu teh bayang nyandung barang lagi kos kenjer nang nyupang lembek lain wayah pikiran eta pak pikiran kuburan bakal pak pikiran kuburan bakal udang ti kubur ke urang menuju alam-alam anu aya di akhirat aya jelema anu teu lempang suku boga kendaraan di dieu meulina di dunia inden naon kendaraana hayawan korban coba atuh ai handphone 4 juta wani meuli tapi korban datang ka peuting can pernah hayang dagingna bae korban tilok saha dodok korban sia dok
Ai gitu cenah korban eta sunah. Sunah naon? Sunah muakkad. Sunnatun muakkadatun, setengah wajib korban teh. Laju ke urang hudang ti kuburan bakal menuju alam-alam berikutnya. Hadirin rahimakumullah, nu pernah korban di alam dunia eta hayawan korbana bakal ngajogrog. Geus cakang jeung samminu du'ayakum fa innaha 'ala sirati madayakum. Gemukkanlah olehmu hayawan korbanmu nu gede bena, nu gede sapi jeung kebona jeung korban kayak ngajogrog di itu kendaraan minangka Fortuner Pajero. Namun di dunia korban be marekpek be mencret pakai korban kayak di ditu na odong-odong. Cek ibu-ibu anu ngomong Ki Haji Fudoli timbang ti hayang hate korban terus can mampu bener tak bohong tak urang, cenderung membohongi diri karena penyakit hati. Pertama hubul mal, cinta harta yang berlebihan. Kemudian al-bukhlu, penyakit pelit ngancik di hati. Akhirnya boro-boro jebatur jeung urang sorangan ge ibadah nu hubunganna jeung finansial jeung duit urang hook pelit ngaranna ngabohong ka Allah. Aing mah can mampu korban padahal mah handphone 4 juta embe 4 juta menang jeung korban. Aing mah can mampu korban, aing mah can mampu padahal ibu-ibu di leungeunna ye aya nu ngaringkel koneng ye naon ngaranna gelang, di leherna aya naon ngaranna kalung, di celina aya naon ngaranna tergantung koneng tah hejo. Ditempo motorna PCX 30 juta, ditempo tipina sekian inti menang 3 juta, ditempo horeng aya mobil sagala sekian ratus juta, tapi korban can pernah saumur datang ke 50 tahun. Berarti ieu hate urang teh panyakitan sebab can mikiran akhirat. Astagfirullah. Lamun ngobrol di pos ronda 2 jam kuat, tapi kunaon di pengajian karak menang 1/2 jam ge kos kotok kasetrum pakelepokan bae kudu dibanjur ku cai seeng. Ieu berarti panyakitan. Ngobrol rapat organisasi 1 hari 1 malam kuat, ngobrol urusan partai sehari semalam kuat, ngobrol urusan jabatan kuat, tapi kunaon ngaji teu kuat. Ieu kudu diberesan, lain tah urang bakal pulang ke Allah anu bekal lain duit, anu bekal lain ATM, anu bekal lain harta, lain jabatan, tapi amal nu salat eta amal bakal jadi bekal di alam kubur. Nu salat kuburanna bakal caang, amin. Nu tilok salat lamun paeh kuburanna bakal poe walaupun manehna pegawai PLN. Lamun teu dielingan di pangajian asa bener bae awak. Bu, ibu mah ye urang ge kabeh balager, amin. Gah temponina wajah nagi cararaan. Masya Allah. Jalma nage saromea, alhamdulillahirabbil. Balalager urang dieu mah. Sedotan we datang kadua. Weh maleuh. Mulai dibawakan mau lidahar mau mun teu balalager mah moal teh ieu muludan sampai sakieu meriahna alhamdulillahirabbil geura atuh ulah muludan bae urang rame pangajian ramekeun ulah di muludan bae nutupan aurat di imah ka pasar ka manak tutup tak aurat anu karunya kawak urang kan urang sorangan batur mikiran urang
moal urang nu mikiran urang karunyaan awak urang salametkeun awak urang anak urang minantu urang incu urang dulur urang supaya kabeh murni pulang ke akhirat menang rahmat dihijikeun di surga Allah subhanahu. Ibu handphonena dikurangan maca statusna dikurangan lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Coba sapoe jajal coba handphone ulah dicakal teun dan coba handphone berat rasanya. Deuk es pohok ka bismillah leungit 20 hiji leungit. Deuk es mah sebae kaburu muka YouTube dirinya ditulis cara membuat bolu. Eta deuk es YouTube kene. Benar tak? Lalu apakah keadaan semacam ini harus kita biarkan? Jangan. Orang-orang yang di hadapan Allah mulia, mereka orang-orang yang berperan bukan dengan orang, tapi dengan nafsunya sendiri. Dikendalikan nafsunya, dijauhkan makhluk dari dirinya. Kalau memang makhluk itu tidak menguntungkan baginya, artinya lamun babaturan urang bisa ngajak deket ke Allah rapetan, tapi lamun babaturan ngajauhkan urang ke Allah jauhan. Lamun jelema bisa ngajak urang ke Allah deketan rapetan, tapi lamun jelema bisa ngajauhkan orang ke Allah tadina sok ngaji boga babaturan eta jadi teu ngaji, tadina sok salat boga babaturan eta tidak salat, jauhan. Apalah artinya manusia kalau seandainya tidak bisa mengajak kita dekat kepada Allah. Carilah teman anu bisa ngelingan di saat kurang salah, bisa meremotivasi jeung ningkatkeun katakwaan dikala urang keur stabil. Hartina nyiar batur eta batur anu bisa ngajak urang ka Gusti. Nyiar kukumpulan anu ngadeketkeun urang ka Allah. Jauhan perkumpulan anu ngajauhkeun urang ka Gusti Allah. Jauhan babaturan anu ngajauhkeun urang ka Gusti Allah. Bahkan dina agama sampai-sampai pamajikan lamun kita sholat ngalawan, kita make jilbab ngalawan, kita kusalaki ngalawan, pal yuparikha cak agama bisa talak pamajikan kos kitu mah nyiar deui awewe lo badag diajak jagat raya. Karak manehna teh calaka. Sakitu pamajikan anu geus aya hubungan, tapi lamun cenah diajak ke Allah merod bae, lamun diajak ke Allah manehna marah bae, tak salat, neng salat, atuh gara dewek bae ngajak-ngajak kami, dewek bae gara salat. Coba ngomong ngajak kami segala, dewek bae nu bener heula nu ujrug. Jak salakina pan kitu, atuh kumaha kami bae? Kami capek. Nyusuhan kumbah mandian anak, nyalinan anak, nyusuhan anak. Aing nyaho sia maksudna ka aing, eta karasa ku kakak. Nya pegel nya nyeri. Aing geus sih ulah kadinya dinya jak salakina aing mah ngajak ke salat. Atuh salat mah salat bae ulah gandeng mah ngajak salat. Geus jak salakina isin. Salat. Geus kayak kumaha gedeung bae. Sapoe diajak salat gitu, isuk Allahu Akbar. Neng. Diudang ke, enak sholat di we sholat. Sugan tang udang kan bare duit. Wah, sholat. Sholat. Oh nyaho cek johor kadangnya azan. Si Dodo azan tah. Ayo atuh udang sholat. Tadak cebek sedang paragel. Isuk kitu teh diajak sholat, pal yuparit talak ta awe kos kitu mah, pegat awe kos kitu mah, sebab ngajauhkeun urang ka Allah.
sanajan pamajikan ge aya teu bae diajak ka Allah mah ngajauhkeun ka Allah mah ku agama titah dipegat ta awewe nyiar deui loba keneh loba oh loba keneh do ngandung ibu-ibu bu aya teu awewe nujan salat Pak geras salat. Kenapa agama sampai tegas seperti itu? Pisah lamun cenah eta pamajikan teu diajak salat sabab urang teh kudu salamet, berteman dengan yang baik, bergaul dengan yang baik, berkawan dengan yang baik, berteman dengan ahli zikir, dengan ahli sholawat, dengan ahli ngaji. Kayak urang katepaan ya kos muludan ya alhamdulillahirabbil. Ibu-ibu urang di tengah ngayakeun muludan beneran nyata naga nyanyangu tante ibu nyanyian gue tante laju ibu-ibu tehnya duitna ya Allah bapak-bapak sehebat apapun kepanitiaan sebesar apapun dana tanpa ada peranan ibu-ibu maulid tidak akan pernah sukses. Hidup ibu-ibu, hidup awewe. Emang kahayang nanti gitu-gitu sih. Mun kurang diomong be pundung. Mun dikitu kemarin mah. Eta ibu-ibu daek mulu dan sabab urang teh baheula kukumpulan jeung nu sok mulu dan ti mulai sagede kieu. Tuh. Laju abah urang baheula muludan, bapak kolot urang muludan, uyut urang muludan, al-urqud dasas, darah itu sangat kuat mengalir datang ka ayeuna urang muludan. Ulah dianggap sesuatu yang biasa. Perkumpulan di tempat maulid bukan perkumpulan biasa. Carilah perkumpulan semacam ini sebab urang digeingkeun hate diajak eling ka Gusti tunduh tanca. Pan eta heuh aya tuh. Pokoknya mah jempol 2 bahkan mun menang jeung suku 4 jadina kajelema anu sampai peuting malotot matana di tempat muludan alhamdulillah sakali dituduh gancan di alam begitu terus lamun batur keur maksiat datang ka subuh kuat piraku urang nu ngaji teu kuat bener teh lah ji ari lalaki mah isuk-isuk teu pati loba pagawean cak ibu-ibu kami mati mulai malotot sampai beureum deui mata gawe ngepel nyapu sanajan bari ngacaprak bae ge marah eta lamun nyusuh teh di jembreng pan ieu jalan abah sia karena kamari doang nang aing nyusuh paling geus aya diseuseun deui bae emang aing robot aduh asal prak bae nyapuan yo hayang aing urut bareres aing deui aing babu tapi orang eta awewe di mamana ge akur kos kitu teh lain marah ta lain bu ngan geus watak kos kitu karena perempuan diberikan kuota bicara lebih banyak daripada lelaki geus awewe mah potensi ngomong ngocaprak ngomong loba teh memang dibodalan ku Allah kurang pulang ti mamana ya Waalaikumsalam karena datang weh koreng di jalan macet gitu kita kan sesuai panjang tak pertanyaan itu sampai macet kan macet weh koreng karena pulang biasa lagi jam 3 datang jam 4:30 karena datang macet tenang deh macet tenang kami capek ngarep-ngarep pakat tadi yuk pecin dulu bingung macet kan cak urang mah ansongan heula cai haneut Aminah ansongan usia Aminah ulah canaon geus jadi juru bicara
Laju salaki nanya, Ari sanggup nges asak ngan opat? Iya jawabannya Masya Allah. Atau baru-baru sakit mau ku Ari. Udah pulang timur nanti lagi garis. Tah awewe. Kenapa Allah berikan kuota bicara lebih? Hadirin, bukan sesuatu yang tanpa alasan dan bukan sesuatu yang tidak mengandung hikmah. Apan ibu malewih deket jeung anak dikandung eta anak ku ibu tak ku abah. Ibu ngarasakan eta hamil anak teh cenah sok usik ngarasa bu cenah eta anak malah sok ngajejak segalanya. Tanya ta anak ceng kunaon keur dibeuteung ngajejak aceng mah lain ngajejak emak terus ngajejak saha aya orai sok asupna cenah. Ngaburak bae orai cenah balik deui bae. Jejak ku aja ini. Ya Allah. Sedangkan anak orok saraf yang pertama Allah aktifkan adalah pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Nah, wal absara. Nah, wal afida. Pertama pendengaran heula, kemudian penglihatan, kemudian afidah ngeh. Tak eta nu pertama ku Allah diaktifkeun teh saraf dedengean. Tentu perlu adanya komunikasi yang aktif. Di dia bapak mapan sibuk gawe, lalaki mapan sibuk usaha, jeung si anaknya bakal leuwih loba jeung emakna. 9 bulan dikandung ku mana, lahir ge dibere asi ku mana, diajak ngobrol ku mana, matak awewe mah ngais anak tilok bosen, laju bari ngomong, bari ditimang, tiba heula. Bapak mah jarang nimang, sakali nimang teu kuat lila, wajar sebab nu dibere kuota bicara loba awewe, mun bahasa Jermana cerewet. Aya naon bae diomong. Kondangan 5an. Eta salima-limana kabeh komentar. Ieu cenah ngeunahnya sanguna bagus nya captaina asli. Astagfirullah. Heueuh ieu cenah. Tadina boleh disabur nu masa. Lain nu biasa ieu lain. Kayak isu kondangan deui, isanguna bagusnya, capcainya geuna ngan ieu cenah pindang mah kos ieu amat. Ieu mah lain kecap SH meureun. Punya SH bagus mah kecap. Isu kondangan deui, bagus capcaina, bagus sanguna, bagus pindangna. Ieu cenah daharna ngareunah ieu nya heuh maranteunnya. Ngan eta cenah panganten beungeutna teu muncal. Awewe kapagawe. Kami mah lalaki ondangan, dahar ngeuna di dahar, keur teu ngeuna paling diteuneun geus tilok komen. Laju awewe mah Masya Allah, ondangan 20.000, laju mau orang nginang 10, anak genep digiring kabeh. Kan nyen bangkrut kan wajah. Maka Allah mere ka ibu, anak teh leuwih loba jeung ibu. Psikologis anak aya masalah leuwih wani ngadu ka ibu, aya kasedih leuwih wani ngadu ka ibu, aya kasusah leuwih wani curhat ka ibu, aya kasenang leuwih wani ngomong ka ibu. Kenapa? Karena memang dikandung nage ku ibu, lahir ke nage ku ibu, laju ditimang na ku ibu, diberi asi ku ibu. Wajar Allah mere ka ibu keistimewaan sampai Rasul mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki kaki bapak. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, sing sarehat ibu-ibu, barokah ibu-ibu, loba duitna jeung mayar hutang. Nu sukses hiji lalaki tanpa seorang istri. Semakin banyak istri
baik kan kurang jangan ngomong kan eta watang awewe. Rasulullah tidak mungkin sukses dalam berdakwah kalau tanpa Khadijah yang berkorban. Iya salaki pan teu bisa orang mau udang tipe ngais anak nyalinan anak teu bisa ngaganti pempes teu bisa. Ibu mata tunduk anak najeri ngaraogo susuan ulah wakala juhalimu bah segala bapana segala geus teu harayang kami mah geus pede bae keur baheula mah bae narora keneh pamajikan lamun kos huruf teh mah huruf nun titikna di luhur geus kareukeun huruf B dihandap titikna can ngomong sana apakah Nabi Isa yang begitu hebat tanpa peranan seorang ibu? Iya, siapa? Maryam. Apakah seorang Nabi Musa yang dibesarkan di keluarga Firaun tanpa seorang ibu? Asia. Ibu anu nyieun sukses, nu nyieun bahagia, nu nyieun bangga, nu nyieun anak senang, anu can pernah pudar kasih sayang walaupun anak kadang-kadang kurang perhatian. Kolot hiji urusan anak 7 ka urusan tapi anak 7 urusan kolot hiji teu ka urusan. Boga banda kolot anak hayang naon beulikeun tapi anak sugih kolot hayang berobat bae ngomongna teu bisa mah sibuk mah teu bisa mah eueuh duit mah teu bisa mah capek mah ya Allah sampai kolot narieut sirah make lap ditalikeun kana sirah prak laju nyoren peso Rambo. Siapapun terlahir dari seorang ibu, betul? Maka para laki-laki jangan menyakiti perempuan. Siapa yang menyakiti perempuan maka seakan-akan dia melukai hati bundanya. Betul? Iya kos sakit hati kami korban kabe sabar handphone salaki make pola pabelit bener bu ngecas lagi disumput ditulisan dina handphone ngarana Yanto horeng Yanti aya nu make polana make jempol kerhes geuna dicekel ku pamajikan dikitu kabuka menyakiti hati istri sama saja melukai hati sang ibu. Bener bu? Ibu-ibu kan hayang boga salaki bager hayang bu laju ibu hayang ka sorga tawaran salaki nyandu ya diadu-adukan pang hebat-hebat na awewe nu daek nawaran ka salaki nyandung leuwih hebat lalaki lamun ditawaran nyandung teu daek betul bu? Kai kakak sakira-kira boga kemampuan matu teu naon jan neng malah sapirang neng awewe loba karunya kamari itu cenah jelema salakina ninggal anakna 12 kawin we buka salakina nyakek aing salakina ngomong neng kakak lamun deuk nyandung berarti kakak sarua bae jeung mengkhianati neng buat make kho kakak sora jeung mengkhianati sebab katungtung langit dia mual manggis sosok wanita seperti engkau. Cak pemajikan, benar sih. Lah, dek naon
dia gejan neng rumah sa kakak loba napakan nu kalewat ngomong meureun lamun nambah deui geus kakak yang diampuran napakan nu teu kacumponan urang beberes ibadah neng ulah poho ngaji kakak ge elingan mun teu ngaji neng ulah poho salat kakak ge elingan mun teu salat tah eta ngaranna keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada rumah tangga geus kitu. Ieu rumah tangga jeung puasa. Lamun geus ngomong bahasa leuweung keluar kabeh. Bahasa salagi teu gablek polo. Tah salagi na ya polo ya. Aing mah tuh aing aya nu kitu. Aing mah tiba lagi teu hayang. Aing mah sebuah calon tukang ragaji. Aing mah dipelet ku sia. Cak salakena ngacapek-capek aing melet sia. Aing teu perlu ka sia. Dordar anak bingung, psikologis terganggu. Ngaji moal fokus, sakola moal beres. Maka sebesar apapun permasalahan rumah tangga, selesaikan berdua. Hem kuduaan sama manis sama pahit. Anak ulanya komo mitoha. Ima bebeja we ka kolot. Kolot mah jengkel kene, beuting geus basuh di wae. Aya nu kitu. Mana ge mana? Geus bae sih. Teureui kurang nu amis alhamdulillah. Nu pahit la haula wala quwata illa ka Allah. Kabeh ngadoa ibadah ge ku Allah dibere beda nu sok ibadah rumah tangga jeung nu tilok ibadah. Nu diimahna maca Quran jeung nu diimahna sok nyetel inbox teta make MP3 ngejegur-jegur unggal isuk bakal beda imasi eta jeung imasi itu. Beda nu salaki nungtun pamajikan ka Allah jeung salaki sabodok ka pamajikanana. Dibonceng pamajikan rambut terurai celana pendek eta salaki nyilakakeun ka ibu. Eta salaki teh nyilakakeun ka pamajikan. Geus tutupan aurat nu rapi, beberes ibadah nu bener, ulah sampai urang pulang ke akhirat nalangsa sabab di ditu mah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Eueuh hartian duit, eueuh hartian anak, kalbu hate anu salamet nu pasrah eta nu bakal salamet di alam akhirat. Amin atuh. Sakali deui atuh. Mudah-mudahan orang jauh tina bahaya, tina gempa, tina gunung Semeru, tina laut anu naik caina ka darat. Mata topang eta azab ku zikir ka Allah, ku ibadah ka Gusti. Sakali deui nini nunggu sekolot teu perlu weweaan. Ulah yuyutuban, ulah tetwitteran, geus kolot. Gerak maca kulhu nu loba, maca la ilaha illallah nu loba, istighfar nu loba, sholawat nu loba. Ajal tidak pernah memandang dia sehat atau sakit, dia muda atau tua. Nu ngora ulah ngomong kebae ibadah geus kolot, buktina aya orok meujeul lucu maot, mah kolot geus 3 tahun gering teu paeh-paeh. Misteri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini geus gering bae paeh ngomong kieu, eta aing da lain nu paeh. Atuh lain lah. Ayam tak aing nu paeh. Bijakeun aing paeh gitu. Sak urang mun menang di ojol ieu incu lawaka ieu. Boga harapan, boga masa depan, bisa jadi pejabat, bisa jadi pemuka agama. Ieu nini geus wayah teu bisa kitu rahasia Allah. Batak tadi ge ulah ngadangdanan beungeut paeh. Moal peak sabaraha miliar ge moal mah moal. Hayang ora bae. Hei, kudu sadar. Kembalikan kesadaran sesadar-sadarnya. Oh, Rasulullah panutan kita mengajak kepada kita berpikir ke alam sana. Di dunia sementara ajur wa
beres acak-acakan inting-intingan gunung nu sakitu kokohna ajur bentang bulan mata poe ajur kembali ke Allah. Awak urang mah ajur roh mah henteu, awak urang mah rusak roh mah henteu. Roh anu bakal ka sorga roh anu mawa la ilaha illallah Muhammadur. Mudah-mudahan orang diberi panjang umur, diberi ku Allah daek ibadah, jeung muludan urang diterima ku Gusti Allah, panitiana diganjar, nu dermakna diganjar, TNI Polri nu terlibat diganjar, aparatna kabeh ku Allah diganjar, urang kabeh nu ngaji diganjar, termasuk nu di kolong tangkal jauh. Alhamdulillah. Oh luar biasa. Mudah-mudahannya kurang diberi rahmat ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.